Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu kasempatan urang sasarangan ngaos tajwid di dasar. Ari ngaran tajwid ceuk lugot nyaeta al-ityanu bil jayyidi, hartosna ngadatangkeun kalawan alus, atawa at-tahsinu hartosna kadar-kadar ngaluskeun. Ari ngaran tajwid ceuk istilah nyaeta ilmu yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahiqahu mina sifati wal mududi wa ghairi dalika. Anu hartosna nyaeta ilmu paragi nganyahokeun ngadatangkeun kana saban-saban huruf kana kakuduanana jeung anu narima kana pirang-pirang sifatna, madna jeung liana. Eta ngaran tajwid ceuk istilah. Pasal kahiji bade mertelakeun hukumanana ngaos tajwid. Ari hukumanana ngaos tajwid eta fardu kifayah. Ari patokanana fardu kifayah nyaeta saqotol haraju an filil baqi, hartosna tiasa bebas dosa, tegasna kawajiban kusabab dipidamel kunu sejen. Ari hukumanana ngaos tajwid ngangge elmu Quran eta fardu ain. Ari patokanana fardu ain nyaeta la yasqutul haraju an filil baqi, hartosna henteu tiasa bebas dosa, tegasna kawajiban kusabab dipidamel kunu sejen. Tapi kawajiban kasaban-saban jalma anu ngaos Quran. Karena ceuk qaidah wal ahdu bi tajwidi hatmun lajimun malam yujawidil Qur'ana asimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna, ngaos Quran luar tajwid dosana. Pasal kadua bade mertelakeun hukumanana ngaos bismillah. Ari hukumanana ngaos bismillah eta aya opat, atanapi kabagi opat bagian. Hiji qot'ul kulli, hartosna sadayana diwaqofkeun. Penjelasanana akhir surat anu kahiji diwaqofkeun kana mimiti surat anu kadua. Conto macana walam yakullahu kufuwan ahad, waqof bismillahirrahmanirrahim, waqof qul a'udzu birabbil falaq. Karena ceuk qaidah qot'ul kulli hukumna maca bismillah aya opat ceuk elmu tajwid kahade bisi lepat. Kahijina qot'ul kulli pek bacakeun akhir ta'ud bismillah surat waqofkeun. Bagian kadua tina hukuman maca bismillah nyaeta waqof wasol. Anu hartosna aya waqof aya wasol. Penjelasanana akhir surat anu kahiji diwaqofkeun kana mimiti bismillah. Tuluy akhir bismillahna diwasolkeun dina nalika rek maca surat anu kadua. Contona walam yakullahu kufuwan ahad, waqof bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Dina lapad ar-rahimi mina dibaca sabab diwasol. Karena ceuk qaidah kaduana aya waqof aya wasol akhir surat. Kahiji waqof tong samar akhir bismillah jeung surat nu kadua diwasolkeun kahade bisi sulaya. Katilu anu katiluna nyaeta tina hukum maca bismillah teh nyaeta waslul waqof anu hartosna aya wasol
aya waslul kuli. Anu katiluna nyaeta waslul kuli, artosna sadayana diwasolkeun. Penjelasanana akhir surat anu kahiji diwasolkeun kana mimiti bismillah. Tuluy akhir bismillahna diwasolkeun dina nalika rek maca surat anu kadua. Contona ieu contona waslul kulinya sadayana diwasolkeun disambung. Walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Enten anu waslul kuli sadayana diwasolkeun pas ahadu dibaca PS-na ras bismillahirrahmanirrahim mina dibaca langsung diwasolkeun kana qul a'udzu birabbil falaq. Karena cokoidah katiluna waslul kuli sing taliti akhir surat jeung bismillah sing ngahiji. Akhir ta'ud bismillah surat hijikeun. Kitu gambaran katilu pek regepkeun. Anu kaopat tina hukumna maca bismillah nyaeta waslul waqaf. Artosna aya wasol aya waqaf. Penjelasanana akhir surat anu kahiji diwasolkeun kana mimiti bismillah. Tuluy akhir bismillahna diwaqafkeun dina nalika rek maca surat anu kadua. Contona walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim waqaf. Tadi di dia wasol ahaduna ya waqaf. Terus qul a'udzu birabbil falaq karena cokoidah. Kaopatna akhir surat nu kahiji diwasolkeun jeung mimiti bismillah. Tuluy akhir bismillahna diwaqafkeun. Kaopat pepeujeuh tong dilaksanakeun. Katerangan ti hiji dugi katilu anu sah mah malahan eta mah kudu. Ari anu kaopatna eta teu sah pepeujeuh tong dibaca kitu da salah. Jadi kasimpulanana hukumna maca bismillah aya opat anu meunang dibaca anu kudu dibaca nyaeta aya tilu. Nyaeta hiji qat'ul kuli, kadua waslul waqaf wasol, katilu waslul kuli. Anu kaopatna teu meunang dibaca tanapi teu meunang dipake. Naon sababna? Sabab seakan-akan anu kaopatna seakan-akan bismillahna nyambung kana surat anu ayat anu terakhir dina surat anu mimiti nu tadi teh walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah anu ieu seakan-akan jadi ayat terakhir tina surat Al-Ikhlas. Tah anu kaopat ieu pepeujeuh tong dipake atanapi tong dibaca. Kitu panginten sapasal orang ngajina insyaallah ke dilajengkeun deui. Mudah-mudahan aya waktuna pami aya lepatna mangga koreksian. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.